Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi pika hormat Guru Bahasa Sunda Ibu Nining sarana rencangan sadayana. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan karunia sareng karuniana urang sadaya tiasa pimpel dieu pikeun ngawadahan mata pelajaran bahasa jeung sastra Sunda. Urang di dieu bade maparkeun materi ngeunaan resensi Nami Abdi Febian Putri Dehan Banisya, Nami Abdi Adisa Fauzia, Nami Abdi Nafi Cahyani, Nami Abdi Alisa, Nami Abdi Nailani Mila, Nami Abdi Pika Pacarmania. Materi resensi. Arti resensi secara etimologis, kecap resensi asalna tina basa Latin nyata tina kecap revidere atau recenser. Resensi, recenser, resensi atau dan review nyaeta tulisan meusina mangrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku. Resensi oge dihartikeun minangka tulisan anu eusina ngeunaan penilaian kana hiji karya seperti karya anu mangrupa buku carita pondok atawa cerpen, novel, seni drama atawa film. Dina nulis resensi aya kapunjulan, aya kahangkeran sarta informasi nu kudu ditepikeun ka masyarakat. 2. Nyusun data buku. Data buku disusun kalayan judul buku, pangarang, pamedal, tahun medal, sarta dicitakna, harga buku. Unsur resensi anu kahiji nyaeta judul. Judul resensi kudu saluyu jeung eusina supaya leuwih ngirut serta jadi nilai tambahan pikeun bahan bacaeun. Nu katilu isi resensi buku atawa film. Ieu bagian ngajelaskeun ngeunaan sinopsis buku kalayan kutipan singget sarta kapunjulan tur kahengkeran buku, rumusan rangkaian buku oge basa nu digunakeun. Anu kaopat nyaeta panutup resensi buku atau film. Dina bagian panutup biasana ngajelaskeun ngeunaan alasan kunaon eta buku ditulis sarta keur bacaeun. Saha eta buku teh? Sakieu wae paparan materi kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.